Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka parek melakna di baraseuhan. Duka tarunduh duka sarare ieu sorana meuni eueuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala alladzi amarna bin nikah wa nahana 'anil syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khalaqan nikaha sunnata rasulih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi biqtifai asarihi wa suluki tariqih. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Al-mukarramun far'alim ulama alladzi lam yudhkar ismahu li tashrifan wa ta'diman bi ilmihim. Anu abdi tetiasa nataan nami hiji-hijina ku kamuliaan jeung keagungan ilmu marantenanana. Wabil khusus sahibul wilayah bapak kuhu sakitu gantengna, sanes wukul cak bojona tapi cak masyarakatna termasuk mubalik nu ningalina. Alhamdulillah cari cing bae guna di alam teh. Lamun kuwuna di alam berarti mawakeun masyarakatna sami jeung kuwuna. Matak aya istilah hana carawat data sawalung bapakna salamet anakna ge katulung. Tapi lamun kuwuna disebut hana caraka data sawala kuwuna cilaka rakyat ge kabawa. Jadi lamun kuwuna ganteng masyarakatna ge ganteng. Lamun kuwuna kumisan masyarakatna ge kumisan. Alhamdulillah. Sahibul hajat kersana pun paman anu tiba baheula sampai kaki wari mung katingali teraksak teh pipina bae. Saya tos nama abdi ningali hakikatna semangatna tak kunjung padam. Terus jihad dakwahna tak henti-henti sama sengkun bapak. Sampai di akhir hayatnya beliau pun menjunjung nilai-nilai syariat, menjunjung nilai-nilai agama, menjunjung nilai-nilai dakwah. Alhamdulillah. Bapak ibu sadaya, insya Allah sim kuring mah mualami da ieu ngaji teh lain ngaji khusus. Ieu mah ngaji syiar. Pan ari ngaji teh dua, aya haji ngaji khusus, aya ngaji syiar. Ari khusus mah nu geus rutin mingguan, Jumatan itu rutin. Ala pasantrenan aya nu dideresna mun tina fikihna Safinatun Najah gitu kan, Fathul Qorib gitu kan, I'anatut Thalibin, terus Fathul Muin kadituna. Bah ieu mah da ngaji lagi ngaji syiar. Jadi teu kudu panjang-panjang, nu penting mah pondok asup. Leres mending pondok asup teh mending panjang teu asup. Bu eta da teu kadeuleu atuh di luhur. Da itu lain salah nu hajat, ieu teh salah nu cicing. Ai kamu balik ngomentaran bae ari beungeut teu katingali. Padahal mah nu ngaranna ngaji mah pikeun mubalik teh pangresep-resepna lamun deukeut jeung ibu-ibu dapan kuring teh asalna ti indung lain ti bapak ieu. Matak engke mah syarat kuring mun kaci ke sarang kole deui ulah dipisahkeun mubalik jeung awewe. Artina jeung indung. Da kuring teh asal teh tina liang indung. Leres teu? Leres teu? Ngan salahna ayeuna loba jalma teu bisa ngomong R. Pan urang terek balik teh kana liang naon? Ku
cing atuh da teu cadel ieu teh kabeh geus kolot mun budak mah cadel teh wajar balik kalian kubur tapi kunaon nu diperebutkeun lain inget kalian kubur tapi nu dibayang jeung nu diinget kalian kubul kalian kubul mah cocokan bapak-bapak we penembalan we geuleuh. Jadi simkuring ngaji di dieu teh kusabab tadi tos cekap eusi mah tipun adi leres moal panjang rek pondok sabab ari nu ngaranna panjang mah kudu nurutin pangajian ho sebutkeun tulus zaman waktuna ku panjang sabab itu teh tina tolak ya tulu nyaneng itu pasti neng diajar nasrib di pasantren di Darussalam percanten tola ya tulu tul ai tol teh panjang makana aya jalan tol eta teh jalan panjang eta teh kusabab nu nyeuna lalaki disebut tol dalamun awewe mah alah aing mah da ieu teh nu hadir teh atuh rupa-rupa ieu teh lain bae panganten baru backgroundna beda pendidikanna beda ekonomina beda gogok tagogna ge beda ieu teh aya nu tipe KTP di dieu teh aya teu KTP apal kolot tapi pulen aya deui di dieu teh nu Paris Dakar modelna teh berparas manis dada mekar aya di nu jiga ku tilang darah kurus tinggi langsing dada rata aya di dieu teh pan ayeuna mah serba usum anu aripis HP ipis TV ipis ayeuna mah neangan awewe ge nu ari nu kolot eta nu baheno teu payu ayeuna mah kabeh nu ipis mun bisa mah awewe teh bisa ditilep di endongan aya deui anu modelna ieu teh jiga kijang panter tah jiga mobil pun adi ki panter dibabaw ngahaje ka di kusim kuring menyambut panganten kaki panjang pantat muter aya deui nu jiga naon deui tah Hitachi hitam tapi cihuy nu penting mah ulah jiga merek Toshiba tos hideung bau. Alhamdulillah wengi ieu urang berkumpul atas muatan rasa cinta betul sebab manusia tanpa cinta hampa dan manusia tanpa cinta itu merana betul makanya rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sineng dalam cintaan memual hayang nikah asandi tanpa cinta mah hayang nikah pun paman ka bibi cintaan mah moal borolo teh borojol di borojol tajawajul waludal wadud cenah itu Allah menikah dengan berharap anak-anak yang memiliki rasa cinta alhamdulillah ari cinta naon hartosna lain acining ati mata benta ari cak cinta teh cak budak ngoramah cerita indah tiada akhir nu katingali ti endah bae nu aya malam minggu apel handapeun tangkal naon di dia samboja tangkal kadu dihandapna bari jeung rindang ieu poek bari jeung pinuh ku reungit dihandapna ayat tai manuk tai hayam tanu kitu ngaranna cinta bau tai aya di nu ngaranna cinta cak versi aki-aki jeung nini cinta itu adalah sesuatu yang diawali dengan kisah kasih diakhiri dengan kusah kosek tapi cinta menurut santri syai'un la yurahu wa la yamassahu illa fil qalb. Cinta itu tidak bisa dipegang, cinta itu tidak bisa diraba, tapi cukup dirasakan getarannya di dalam dada. Alhamdulillah. Makanya nu ngagerakeun ka dieu teh naon ieu? Rasa cinta. Cinta kepada siapa kita datang ke sini? Kepada
Allah. Ekna nahaan penting-penting hujan ngari rincik lamun teu awak teu di dasaran mabda'na niat karena Allah, cintana urang karena Allah, rekna nahaan ka dieu. Cak paribasa lamun ningali jalan sakitu panjangna, jalan sakitu naik muduna, kapamulihan komo deui ka dieu. Aya nu longsor sagala sangheup lamun teu boga rasa cinta. Leres teu? Leres teu? Kata jauh-jauh di Ciwaru ka dieu kumaha apel na teu kabaya. Untungna teh enggak apel teh lain di Bandung. Jika nama ke geus nikah ge dibawa di ka Bandung jika nama. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, nyambung wae pun adik mualami tadi ge da geus dipilih pondok ngaji teh nu penting asup. Leres Bu? Daripada panjang teu asup. Jadi mendingan ngaji nu pondok asup balikna menang amal amplop ente ngarti ieu saha nu rek mere amplop ka ibu-ibu jeung ka bapak-bapak. Mata ulah ngudag amplop da kuring ka dieu teh ngudag amplop ieu. Ngudag amal. Ai urusan mu balik mah amplopna teu kudu ditanyakeun. Geus dibere kita tadi keneh ge. Alhamdulillah. Punten Mang Haji punten lain bab amplop imah lain supaya ngeluruskeun niat urang teh karena amal. Kapungkur memeh abdi nyaroskeun kapungkur sabab ayeuna zaman tos mulai campur sari. Disebutkan geus teu pararuguh tanda-tanda tina kitab Bukhari jeung Imam Muslim tus 70% tanda kiamat geus aya. Tinggal 30% deui satik deui. Tinggal engke tanda nu ageungna halodok panjang Al-Mahdi turun kanggo manetralisir penyebaran isu Dajjal. Dan Dajjal teh moal bisa dihareupan ku saha-saha. Ulah boropa kubu kiai ecek-ecek ulama bae ge eleh. Umar bin Khattab pernah susumbar payunan Rasul, bisakah aku dipertemukan dengan Dajjal? Ulah cak Rasul teh, ulah Umar ulah sampai Pak Amro moal kuat. Makana hiji-hijinan dipersiapkan jangan bunuh Dajjal teh Nabiullah Isa alaihis salam. Engke dibunuhna ku Nabi Isa dina jamaah di mana Al-Mahdi kerja di imam. Nabi Isa geus aya, Nabi Al-Mahdi tidak sanggup menjadi imam sebab tahu bahwa sudah ada Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa bukan dia tidak mau menjadi imam sebab dia mau menjadi penjaga gawang sabab namina Dajjal rek ngabunuh Al-Mahdi jeung jamaah dina waktu saat sholat. Oh begitu datang Dajjal Nabi Isa geus siap taki-taki. Begitu tahu di situ ada Isa, Al-Mahdi lari terbirit-birit takut sama Nabi Isa, tapi akhirnya dikejarlah Nabi Isa dan akhirnya dia dipanah oleh Nabi Isa mati. Geus kitu mah beres. Panon poe biji ti kulon Ka'bah leungit diangkat di leungitkeun ti Mekah ditarik ke aras oleh Allah Subhanahu wa taala di mana jalma geus munggah haji deui mulai zaman menghadap ke arah kiblat. Tadi dia mah kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha memeh kadia rek ngabahas setan kabeh ayeuna geus kumpul di Indonesia. Dimulai zaman Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad setan geus kumpul ayeuna. Bibit-bibit nu nyababkeun silih paehan gara-gara wadon. Itu pan zaman Kabil jeung Habil memperebutkan ketidaksesuaian antara hak siapa yang harus ke Iklimah, siapa yang harus ke Labuda. Yang akhirnya Kabil jeung Habil silih paehan gara-gara awewe ayat teu ayeuna nu gara-gara awewe silih paehan. Oh, boro-boro di kana awewe ayeuna gara-gara tanah we kamari di Ciwaru, Kampung Ciputat, Desa Cileyang, Kecamatan Jabranti, itu tetanggana Asandi Cilayung. Eta teh lain batur dulur anak nu kolot jeung anak nu korak. Jadi anak anu maot teh eta teh kanu ngabunuh teh sifat mamang.
gara-gara naon taneuh mata gara-gara tina taneuh tina cai sanajan unsurna jiga sepele tapi mata datangkeun hawa panas di sarang kole masih kena make tuk teu caina make tuk ngarasakeun kuring di Subang 3 tahun teh mapai cai katuk geus sampai ka ditu kricik ka karek sakedeung geus teu jalan di epak teh aya nu nyocokan di tukna teh bayang panas hawa cai sanajan tiis tapi mata panas. Zaman Nabi Lut aya negeri sodomi nu ayeuna geuning isu-isu loba zaman nu nyodomi bahkan saling sodomi teh lain leuletikan santri ge aya nu sok saling sodomi bahkan ustad nyodomi santri aya. Timbulna LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender ayeuna geus mulai bahkan di Kuningan menunjukkan angka yang sangat prihatin. Penyakit B20 alias HIV sudah menunjukkan angka yang luar biasa fantastis naiknya. Kuring mah sering urusan jalma anu maot penyakit B20. Sabab loba jalma nu ngabiri gidik ku menularna eta penyakit. Pernah kesra pada menak mah sampai geus disagiakeun kuna pamongna kabeh datang ulah sampai eta mayit teh dibawa ka pada menak mun bisa mah sagala rupana ku pihak rumah sakit sampai mawa peti sagala eta teh akibat naon hubungan bebas pre-love pre-sex hubungan bebas cinta yang sangat bebas adanya homo dan lesbi geus loba di Kuningan ya. Bahkan pernah ada dari rombongan Tataran Wetan Kuningan sendak melamar ke daerah desa di Tataran Garawangi kumpul baraya sadaya sugan terek rek lamaran ais horeng teh ketika saudara-saudara pada kumpul berarti mun rek ngalamar lalaki kan nu dilamar awewe urang desa eta lah mau disebutkan ternyata nu dilamar teh lalaki deui bae di sawah waru ayah gini bencong muncak urang manaon teh banci gantung diri gara-gara diputuskeun ku kabogohna pak teh kabogohna teh lalaki deui bae jadi geus loba setan-setan nu ti zaman baheula geus karumpul ayeuna geus jelas setan zaman Musa alaihissalam anu nyarupakeun Fir'aun abad modern ayeuna loba teu ayeuna model potongan Fir'aun nu sombong angkuh delu gede hulu gumede ngajago ngajawara asa kuat asa aing uyah kidul loba teu ayeuna loba eta teh setan geus berkumpul so setan dibere ku Allah kesempatan angdirni ila yaumi yub'atsun tangguhkan aku sampai hari nanti dibangkitkan jadi setan nu ti baheula Nabi Adam sampai ka ayeuna can aya nu maot metak ulah gagabah yang hareupan setan ulah peda ngarasa ustad ajengan bisa ngarukiah kuring bisa ngelehkeun setan wah nu mampu ngelehkeun setan kecuali setan dipikasieun ku saha ku Allah hiji-hijina kunci pikeun ngelehkeun setan merapat kepada Gusti Allah moal bisa siksa najan kuring eta teu bisa sebab setan bagaimanapun punya prestasi dan reputasi 500 tahun setan menjadi kepala surga dipercaya ku Allah menjadi penasihat para malaikat apal surga jalana apal egangna apal kira-kira urang apal teu boro-boro ka surga apal jerona asup ge tacan leres teu setan punya prestasi jeung reputasi maka nanti saeutik jeung teu sagawa ya setan gampang bisa ngagoda saha bae nu aya termasuk dina peuting ayeuna ti imah geus bisa ngelehkeun 70 setan di dieu can karuhan bisa ngelehkeun setan buktina tuh masih keneh aya nu ngadengikeun ngaji bari ngorek HP aya nu ngadengikeun ngaji bari nyang hunjar aya nu ngadengikeun ngaji bari digurumut ku sireum kasarisi bari pareureum aya bahkan nu ngadengikeun ngaji bari arudud aya lain teu meunang udud sok teruskeun udud teh makruh tah henteu maka niatan udud teh ngaduruk pamakruhan sabab lamun pamakruhanna disundut
jadi sekarna leungit kuntungna dibuang niatan mudah-mudahan niat kudu teh ngaleungitkeun pamak jadi makruhna leungit leres teu mudah-mudahan jadi jadi ibadah cenah kakarek kayak udut jadi ibadah dalilna tiwana makruh alus keneh ninggalkeun daripada udut ngan daripada monyong tepuga pugo lebih baik moyong bari asa dipangmenang Allah ya karim kapungkur di zaman Nabiullah Yusa alaihissalam kang tos ngadangu aya Nabi Yusa salah sawios ti pengikutna Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Yusa teh termasuk golongan nabi dan rasul, tetapi tidak termasuk rasul dan nabi yang wajib diketahui. Mangsa harita Nabi Yusa kenging wahyu ti Allah ngalangkungan malaikat Jibril, wahai Yusa dugikeun ka santri maneh jeung santriwati anu khidmat ka maneh nu ayeuna keur rumah tangga kakarek diijab qabulkeun geus diakad tikahkeun bejakeun ka manehanana kaula Allah mere jatah umur ka manehanana 80 tahun. Ibarat ayeuna mah meureun kasih neng jeung ka Sandi neng Ajijah salawe neng Sandi salawe jatah 80 kira-kira kirana sabaraha taun deui 55 tahun buludkeun 50 bae. Saur Nabiullah Yusa alaihissalam ngadugikeun asandi ta'al ente hina ka dieu dicaluk ku guru na atuh maklum nya nyamper kunaon Kanjeng Nabi Yusa kaula kenging wahyu ti Allah mere beja yen umur anjeun dibere jatah ku Allah teh 80 tahun ayeuna anjeun geus boga salawe sisa 50 bulan dikeunana Allah mere dua kesempatan salawe tahun beungharti awal salawe tahun miskin di akhir kira-kira anjeun rek milih nu mana terserah anjeun rek milih miskin 25 tahun di awal rek milih bagja cenah kaya di 25 terakhir silahkan pilih. Selaku seorang suami yang baik dia belum bisa memberikan keputusan. Wahai Nabiullah Yusa keheula abdi kan ayeuna mah tos jadi imam. Yang namanya imam pemimpin keluarga. Saya tidak bisa semena-mena walaupun saya lalaki teu bisa sakarep ingsun. Kira-kira di dieu di pamulihan aya teu kira-kira keputusan sering diambil oleh pihak lelaki istri teu nyaho-nyaho aya teu? Aya teu? Gus maneh mah awewe nyaho naon kumaha bapak bae lah cenah. Nu ngalak-ngalak bapak, nu capek-capek bapak, duit-duit bapak. Itu aya teh nu kitu. Alusna musyawarah itu yang dikatakan konsep sakinah mawaddah warahmah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu keluargamu dengan cara yang baik termasuk itu musyawarah. Kela abdi bade musyawarah jeung bojo abdi. Anjeunna eueuh Nyai mencak asan yang mah Neng Aziz Neng Ijah manggilna Neng Ijah atau Neng naon yang segitu belah pokoknya itu kudu apa Neng iya akang teh nembe tos dipanggil ku Nabi Yusa urang teh boga jatah 80 tahun sisa 50 tahun teh dua pilihan rek kaya 25 tahun kaya di awal tarek miskin di akhir. Istri yang baik disuruh memilih malah balik bertanya karena teh imam nyai mah kumaha abe sora aku maha ari cek ahama urang mending keneh kaya heula karek miskin sabab nu ngaranna engke miskin heula ka karek kaya
sabab ari miskin heula mah di kumaha-kumaha ge urang teh kan keur ngorah tanaga bedas. Walaupun Allah memberikan kesempatan kita miskin lebih awal, manggul semen kuat keneh, kuli bongkar muat pasir kana tempat kana dorongan kuat keneh, manggul suluh kuat keneh, engke di mana urang geus kolot, geus peot, geus reyot, meureun urang kakarek di dinya boga jaminan masa tua kaya can. Kumaha cek nyai eta kinten-kintena? Ai saur nyai mah mendingan keneh kaya ti heula. Kakarek kakolotnakeun miskin. Geuning lamun ayeuna kaya ti heula manfaatkeun harta banda urang teh di jalan Allah. Geura ngabangun madrasah, geura nyieun masjid, duit sasakeneh loba bikeunaan ka para ustad, yang transport ka ditu ka dieuna, bere para mubalig sing eueuh ngamplopanana itu bantuan anak-anak yatim, bere fakir miskin, tulungan randa-randa kolot, komodi randa ngora cenah gitu kan. Ya kudu aya heureun atuh piraku. Nah. Oh gitu. Engke di mana geus kolot 25 tahun di akhir pan urang teh geus punya investasi di hadapan Allah. Ya udah kalau begitu saya laporkan ke Nabi Yusa. Wahai Nabiullah Yusa, saya sudah bermufakat hasil musyawarah dengan istri saya akan memilih biar saya kaya dulu 25 tahun kaya, baru 25 tahun di akhir jadi miskin. Begitu Nabiullah Yusa menyampaikan pesan dari santrinya tersebut kepada Allah, apa kata Allah? Yusa, pikeun anjeunna boh rek miskin di awal, rek miskin di akhir, beunghar di awal atau beunghar di akhir, kaula teh pangeran nu maha kuasa, kaula maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Ayeuna keneh kaula rek ngarobah keputusan pikeun eta panganten rek dibere kaya salilana, sabab kaula nyaho kana karenteg hatena boh miskin di awal kaya di akhir, atau kaya di awal miskin di akhir, boga paniatan alus sejak ngagungkeun kaula. Alhamdulillah. Artinya apa? Pesan ini kanggo penganten tetap yang dikatakan niat itu lurus. Motivasi ibadah harus dijadikan mabda di dalam pernikahan. Tidak hanya pernikahan, amaliyah apapun itu niat karena Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangga urang sasarengan nyaketkeun diri berdasarkan hadis kursi nu kapendaku abdi di kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, anjeunna marentahkeun kun ma'allah. Fa'in lam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah. Jadilah kalian semua orang-orang yang bersama-sama terus dengan Allah. Kalau tidak bisa bersama dengan orang-orang yang hatinya ingat terus bersama Allah. Mudah-mudahan hati ini menjadi majelis yang bisa mendekatkan, merasa batin kita bersama-sama terus dengan Allah. Amin. Cukup bagiku Allah, di hati hanya cari cing bae sugan tadi kopian ieu teh. Ya punten sim kuring kurang raraos ieu Pak. Dal hayong niat khidmat kaul silaturahmi ngabingahkeun ngiring bingah ka pun paman sangka panganten. Ya. Baru kali ini saya duet sama adik saya. Bertahun-tahun profesinya sama, tukang dakwah kaditu kadieu, kakarek daek dihijikeun jeung kuring. Tak syukuran kuring mah ka Gusti Allah. Iraha deui dakwah bareng jeung adik. Masing-masing neangan rezeki masing. Nu hiji ngaler, nu hiji ayeuna mah baba. Alhamdulillah. Nikmat abdi ge nikmat ieu teh teu bisa diebrehkeun ka pun paman. Bisaan mamang haji ngahijikeun kuring dakwah bareng. Batur mah teu bisaeun. Mun abdina teu daek ituna teu daek. Sabab ari keur kimah musuhan eta teh musuhan. Dulur ge dulur, nasabna ai keur dakwah mah elmuna musuhan. Eta teh nu tadi teh rek didawahkeun ku kuring ya. Oh,
geus dipihelaan tapi geus teu naha-naha sesama mubalik kumajeng dulur dilarang saling mendahului sarua jeung bis kotak sugana teu naha-naha teh bunga abdi ge bunga mang bisaan saan hiji-hiji anu pang bisa-bisa nang hijikeun kuring daoh bareng nembe mang haji di dieu alhamdulillah. Sampai ke mana tadi Pak? Allah. Jadi ayo ibu-ibu sudah siap kompak? Ya, ibu cukup bilang Allah, Allah Muhammad Rasulullah welah. Cukup bagiku Allah di hati hanya Allah Muhammad Rasul La ilaha illallah sekali deui cukup bagiku Allah di hati hanya Allah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah. Ya Allah, aku menyadari betapa hina diri ini. Aku yang takut neraka, namun tak pantas di surga. Allah, Allahu, Allah Allah, Allahu, Allah Allah, Allahu, Allah Allah, Allahu. Hanya padamu ku bersujud, hanya padamu ku menyembah, hanya padamu ku berserah, hanya padamu ku meminta. Allah, Allahu, Allah Allah, Allahu, Allah Allah, Allahu, Allah Allah, Allah manusia engke rek lalajo karena tapak lajak amal perbuatana tungtung hirupna moal jauh tina awal hirupna artina mautna moal lepas tina kabiasaanana lamun urang hoyong kagolongkeun jalmi nu husnul khotimah hoyong maut dina cara keur ibadah, maut keur salat, maut keur azan, maut keur zikir, maka eta kudu salamina jadi kebiasaan urang sadidintena. Maaf, sering abdi ngadangu jalmi maut keur di hotel. Padu dua anjing istri batur, berarti eta teh jalma tukang lacur, berarti maut nage eueur lacur. Bahkan ayah jalmi nu mautna eueur mabok, berarti eta jalma moal jauh tina kabiasaan tukang mabok. Bahkan ngadenge dia jalma maut eueur ngadu, berarti eta kabiasaan jalmi teh tukang ngadu. Pernah bapak mireng jalmi maut eueur nguseup, sok aya nu nguseup di dieu aya. Tapi eta kira-kirana lamun maut keur nguseup neraka ta surga. Lamun di kota Banjar pernah aya Pak Kemenag ngadongengkeun jalmi keur adan pupus. Kumaha isora adan? Bu, isora adan kumaha? Eta mah lain adan takbir. Allahu Akbar adan. Takbir wengian badag ge pan Allahu Akbar Allah adan eta kitu lain eta mah takbir. Jadi ari adan nama dina kalimat hayya 'alas shalah, ari adan teh ngajak
selagi kalimatna tata nyambung jeung hayya ala sholah mah lain adan. Asyhadu an la ilaha illallah, adan eta lain syahadat eta mah ya ho. Jadi ada nama dina kalimat hayya ala sholah, hayya alal falah. Ya Allah, eta pas hayya ala sholah, hayya ala sholah, cak jamaah teh geuning hayya ala sholah nangan sakali. Cik deuleu cak bahasa orang sarang kolena mah deuleu eta teh pan isim isaroh eta teh isim isaroh jika kalimat dalikal kitabul la raiba fi deuleu ieu kitab dalika na'laik deuleu sendal maneh deuleu kalimat isaroh nunjukkeun kana deukeut deuleu kumane ai di deuleu teh disangkana pareum listrik ai fakta lain pareum nyawa. Nah jamina geus ngagolepak innalillahi kira-kira eta nu keur adan maot surga ta neraka. Surga ta neraka hampir sadaya jalmi nu ditaros kitu ngawal surga. Amin amin tah ayeuna kira-kira mun keur nguseup maot keur nguseup surga ta neraka. Tapi keur nguseup nate bari zikir jejerna keur dimulai nyeuna kalimat tasbih dikenurana make sholawat diasupan naona pancingna ku parab ku zikir dialungkeunana bismillahi Allahu akbar jika balang jumroh teh begitu gerawal lauk menang alhamdulillah begitu ditarik kinyut ieu gede-gede teuing berat ai pas begitu katempo laukna gede pisan ai soreng teh lauk gorami kabawa kunaon ya kabawa kunaon tanu gede anjeunna teh bongong kaget subhanallah kecemplung tikuyuk teu bisa ngojae maot kira-kirana surga ta neraka. Ngusupna keur zikir dina hiji kitab kantos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasumpingan sahabat nyaritakeun mengenai pengalaman dua mayit anu keng respon ti masyarakatna berbeda-beda. Saparantosna dilaksanakan wajib kifayah dimulai ngibakan terus sampai ngapanan terus sampai ngaman ngibakan ngapanan terus sampai nyelatan terakhir berarti kewajibannya nyata nguburkeun memeh dikuburkeun eta mayit diasupkeun kana naon keranda di dieu keranda di bekaler mah katil. Lamun di Jakarta naon? Pasaran. Daya di Bandung naon Pak? Pasaran. Dengan beda-beda. Kan lain Bengkulu, lain adat, lain naon teh? Gaduh ciri sabumi cara sadesa beda-beda nyebut. Ya di urang mah katil beting mitina ti mana ya katil gitu. Dilebetkeun terus di pasaran eta digotong bari maraca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah. Ternyata pemakaman teh ngaliwatan Pilemburan di ujung. Begitu nyampe ke tengah kampung masyarakat pada nanya nu teu apaleun saha nu maot si Fulan bin Fulan. Begitu apal nu maot si Fulan bin Fulan ting kecewis alhamdulillah si Fulan geus eueuh mah lumayan nyising getanan moal aya nu nyieun deui cucuk ti girang. Jadi jalma teh mu puas aya deui nu ngomong macem-macem meureun si eta mah geus pantes paeh ge. Jadi jalma teh mah pantes paeh ge alhamdulillah. Kabeh pada ngomong kagorenganana. Teu ngendek ti harita sahabat langsung sumping ka Rasulullah, ya Rasulullah abdi mireng aya
mayit si Fulan bin Fulan, tapi masyarakat pada ngawonkeun eta mayit. Kumaha cak Rasul? Panjang lebar dia cacarita, jawaban ringkas, wajabat. Dongkap deui jigana meureun poe eta pakuwu nu mau teh 2. Sok aya di dieu sadesa 2 aya. Biasana malaikat Ijroil lamun geus usum panen sakalian. Marema. Nah ya panen malaikat Ijroil teh nyahoeun cak kurisim kuring secara hakikat aya daerah-daerah anu memang punya tanda malaikat Ijroil bisa panen nyawa di dinya. Nu geus dicakra mode di Ciharendong sering kecelakaan. Geus dicakra mun di daerah di mana tan sok sering terjadi maut. Geus aya tanda dicakra. Hanya waliullah atau tingkatan orang soleh nu bisa ngalihkeun cakra eta ke tempat sejen. Mal kuateun bangsa paranormal gitu mah. Halo? Terus ke? Nah, Bapak Ibu sadaya rahimakumullah, begitu rombongan nuka dia ngalangkung la ilaha illallah, la ilaha illallah, saha nu maot si Fulan bin Fulan. Masya Allah, nembege kamari sholat cing abdi saya tos pupus abdi mah ijanan sahangkeun urang sasarangan di abdi berjamaah ka masjid. Cek nu hiji di teh rangda eta rangda, aduh eta teh tukang yantunan ka abdi unggal bulan sok mere sembako, mun sia eta teu aya saha di rek mere sembako leungiteun. Datang deui ka dieu, aduh sia eta nembe pisan kamari abdi rek ka pasantren Meklan. Si eta teh saking Meklan abdi jalmi nyebatkeun kasean jeung pada kahilangan eta jalmi dugikeun di ku sahabat ka Rasulullah panjang lebar nyebatkeun kasean eta jalmi waleran Rasul sarua wajabat. Kinten-kinten Bapak Ibu sadaya terang teu artina wajabat. Saur sahabat ya Rasulullah nalika mayit nu kahiji ngalangkung loba jamil nyaritakeun kawonan anjeun ngawaler wajabat. Mayit nu kadua ngalangkung seueur nyarioskeun kana kasen eta mayit didugikeun ka Rasul anjeun oge ngawaler wajabat. Ya Rasul, naon atuh hartosna wajabat teh? Punten bisih kaliru lepat ka urang pamulihan bising pahili jeung wajib. Wajabat sanes wajib. Cak Rasul ngajelaskeun ngaecer beaskeun yen nu kasebutkeun wajabat teh wajib menangkeun eta mayit sakumaha penghormatan jeung penilaian ti masyarakatna. Lamun mayit nu kahiji digorengkeun jeung loba nu ngagorengkeun ka eta mayit maka wajib menangkeun kahinaan jeung kagorengan ti Gusti Allah sakumaha jalmi-jalmi parantos ngagorengkeun ka eta mayit. Wajabat nu kadua wajib menangkeun eta mayit kahadean ti jalma ti balarea anu ngalemkeun kana kahadeanana jeung wajib menangkeun kamuliaan ti Allah ku kahadeanana. Tak urang teh hoyo maot teh husnul khotimah nyandak minu harum leres pakuwu ibaratkeun cak Nabi cak Gusti Allah teh marentahkeun ka Ijroil da Ijroil mah tara salah mere. Nyana urang kadang-kadang masuk salah bere diamanatan bege sok salah mere punten iya abdi pernah eta masalah dibere ku sohibul hajat jang mubalek dibikeun aya ngaranna teh Musa berarti tinu kondangan dibikeun kamu panitia salah mikeun sok aya keneh. Ijroil mah moal salah ibarat pakuwu dibere jatah pakuwu punten 2 bulan deui maot moal salah bapak teu dipengker ngangge peci bodas punten 2 tahun deui maot moal salah Pak Ujang punten 70 tahun deui maot moal salah. Ijroil moal salah sasaran Jibril teu pernah korupsi munang ayat alus dikorupsi henteu leres tuh artina mangga urang sasarengan tiwangkid ayeuna mempersiapkan diri pikeun ngabiasakeun kahadean termasuk ieu pangaosan maka paku sudah memulai pengen sukses pengen berhasil segala rupikna bidang agawana bidang pembangunana dimulai
dari umaroknya dan ulamanya. Tadi geus nyebatkeun genep aparat desa hadir di dieu, besok mah kabeh mun teu hadir kun hadir teu pecat, gaji menang bengkok menang teu ngerahkeun. Komo nu hajatna tokoh pemuka agama hayang di PHK sugan mah di absen ku malaikat ge laras teu no. Jadi punten kasadayana Rasul nyebatkan anna awalu wajibin ala ma amartukum bih, kaulah adalah manusia pertama yang selalu mewajibkan atas apa yang aku perintahkan kepada kalian. Memeh nyuruh kabatur teh Rasul gesti heula tah ieu nu ngajadikeun sababna kunaon dakwah di urang khususna Indonesia gagal. Abdi mah nyebutkeun gagal teh naon sababna tacan bisa salat subuhna berjamaahna jiga salat Jumaah. Bener teu? Gagal naha mungkin salah satu konsekuensi realita para pendakwah kakarek bisa ngajak dan bisa jadi contoh parwasa kabatur nyuruh manehna henteu. Bener tuh gotong royong manehna henteu, jarakat manehna henteu. Leres tuh sunnah ari istri 2 teh manehna henteu. Matak abdi mah tadi rada era disebut kiai teh can pantes sawai kiai mah identik jeung linuhung ku ilmu jembar ku bisa pangartina geung kitabna geus di luar kepala katalar. Kuring mah teu pantes masih kena disebut ustad lah. Ari kiai mah oge sok rada identik istrina 2. Jadi ari istrina hiji kana mah ustad belah gitu. Lamun kiai mah kudu geus istrina 2. Lamun leuwih ti 2 3 tadi disebut syekh gitu tah. Jika Syekh Puji teh Syekh Puji bari jeung awewena teh budak leutikan nu jari ngaok teh nya. Budak barereun bisaan bari lehna teh nya mamarejeuna Syekh Puji gitu tah. Lamun ayeuna cenah leuwih ti 4 sampai 8 eta mah disebutna teh eyang subur maksudnya. Lamun 10 kanjeng doso gitu. Jadi lamun kakarek boga pamajikan hiji mah ustad belah gitu. Allahu akbar. Teruskan. Yalah. Maca shalawatillalah hampir ramai ya. Siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi ngucap, bapak ngiring ngucap. Abdi sakali, bapak sakali. Tuturkeun nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sadayana. Maksudnya ngomong sadaya yang cicing keneh. Kakarek ngadenge sholawat sadayana. Ulah nurutan sadayana maksudnya mah nuturkeun sadayana. Sholawat sadayana ti ditu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi. Ayo. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Ayo bareng-bareng. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi.
Assalamu alayka ya Rasul Ramana Sayyid Abdullah Ibuna dibabar kena di Mekah wengi Senin tahun gajah arapalnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tos jam 12 kirang 10 menit sono namah nataku minangka pelengkap ngaji mah ulah panjang nu penting pondok sub balikna menang amal amplop menang amal. Ibu insya Allah lah kampayuna mangga tah tos ditinggalikeun silaturahmi sim kuring cakun adi mah duet maut engke aya deui itu kanggo ngisi fama aya Ustad Agus ke mesinana raek sadaya gitu giliran gitu tah silaturahmi gitu. Ayah hiji deui pun adi raina ieu di Aceh eta mah Ibu. Alhamdulillah di ditu jadi pendakwah di Aceh. Nah, tapi da salami dinas di ditu moal bisa ka Sarangkole kecuali urang Sarangkole kudu naik kudu mangbelikeun tiket pesawatna. Ya, jadi ayah stok masih banyak. Alhamdulillah, bukan saya membanggakan diri. Saya bersyukur punya ayah yang mungkin jejak langkah ayah mungkin belum bisa diikuti oleh yang lain. Kalaupun kami merasa bahwa ayah ini sosok yang luar biasa gigihnya di dalam berdakwah, dia selalu menemukan semangat dalam dakwah walaupun kondisinya sakit. Ketika ada dakwah dia sehat, walaupun setelah dakwah dia sakit lagi. Itulah motonya yang menjadikan kekuatan di dalam hidupnya, sehingga kami besar di tengah-tengah semangat beliau. Kami bersyukur dan terima kasih ke Mang Haji dulu, Mang, yang mungkin sering kali bersama ayah saya. Seluruh Subang yang pertama kali sering menjemput, mengantar pulang. Bahkan pernah saya waktu SD dacan apal atuh eta teh saha gitu. Sok mangnya nyandakeun etas, nu mangnya nyandakeun kardus, subhanallah. Tabarukan luar biasa ayeuna karaos. Abdi kagagas ningali mamang di dieu. Sami barokahna sareng pun bapak nalika bade angkat ka tanah suci persis jiga pilkades jalmi teh hampir tiap dinten tiap wengi ka bumi ku ngarojong doa kapun bapak, bahkan pernah hajat saminggu eta mah rame bae buka ti mana kumaha biayana abdi ge teu apal pun paman tadi nyebatkeun tamu terus mulai singget puncak nanti poe Jumat nu datang ti dinten Rebo. Alhamdulillah abdi ngaraoskeun ngabayangkeun berempati kumaha dulu pun bapak ngaraoskeun ayeuna karaos ku Mang Haji, mudah-mudahan Mang tiasa dipendakeun sampun bapak. Sareng sadaya jamaah di dieu anu sami-sami ngiring ngarojong doa ka pun paman, ditambih-tambih rezekina, ditambih-tambih kamuliaana, ditambih-tambih kanikmatanana, ditambih-tambih keberkahanana, sareng ka khususna kedua mempelai Adinda Ajijah sareng Sandi, mugi-mugi tiasa ngahuruk biduk rumah tangga anu didasaran ku rasa mawaddah warahmah, sing ngajantenkeun rumah tanggi anu sakumaha konsep nu diidam-idamkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumahku adalah laksana surga bagiku. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wallahu la muwafiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.